motor na ya. Aing nagih teh kudu hasil ya. Ah, motor unggul loba. Iya di mana teh? Tuh. Kumaha teh euy, ji masalah kamari teh urang butuh duit pisan ya ayeuna. Cicing rasa sabar. Ya sarua, dirinya boga hutang, urang boga hutang. Ini baru nanti urang mau nagih kitu. Baru nanti ayeuna teh poe ayeuna teh yang bagian anu nagih ayeuna teh. Kumaha eta cek RT. Alah. Nu nagih mah sang hareupan nu nagih mah. Sanggarapan kumaha tetep aing hutang mah kudu dibayar atuh. Kudu saten lamun aya. Oh, Bang, kalau diomongkeun geus aya. Kumaha? Sade wae eta. Si Jobred. Wah, waduh. Ka urang kamari eta, heeh. Ah, itu begitu. Di pitapak wae eta kamari. Geus lah, gua kecai we ka kau. Ya, ayeuna kagok sel. Bener we lah. Anya euy. Aing da usah ikhtiar. Masalah utama kudu sang hareupan geus bakal dibayar. Nu penting urang ikhtiar bayar gitu nya. Nah, gitu. Punten. Mangga. Aya. Aya, kalebet. Aduh. Mules modal. Ngiring modal. Soalnya tak ngomong gitu, panggil teuing. Moal kalem. Tak kabehnya tak tukang. Mangga. Lamang ah. Calik. Oh, saya. Calon-calon. Oh, masak. Sok lagi. Mangga lagi. Gila teuing. Kematuan amat. Mangga tuh ah. Di raleut. Duh, Pak, nyuguhan naon? Can ge aya disusuguh yang urut batur embun. Tapi lah, dileut. Nah, saya mah tutup poin ya datang ka dieu teh. Mohon. Masalah utang-utang anu eta kumaha ieu? Geus lila jaba. Mohon. Ku abdi ge tos nuju diupayakeun. Da bage aya rencangan, di rencangan teh aya nyelak. Mung teh acan aya, wayahna we eta bayar mah. Bade iraha teh? Mun atuh nyieunkeun tempo we lah deui atuh saminggu mah. Ah, geus atuh tempo geus lila ieu teh. Cing bener. Saminggu kan tiba heula oge saminggu aya nya sabaraha bulan. Bener atuh. Atuh da aya geus kumaha nah. Ya usahakeun atuh. Tos tadi depan aya rancangan ka dieu ngadon mules tuh ka ditu. Ngajanjikeun ajeunna teh. Dan sanes ku abdi mung ku atos teh ku anjeunna ge beli anggo. Pajakeun cenah rek usahakan akol. Ah, iya mah. Tuh. Motor loba ieu. Geus ku saya nanti copot jaminan. Elah da aturanna. Da ku belikan ka pungkurna. Teu aya kamu abunan ku diabunkeun kana motor. Da kumaha nya ada geus perjanjian nya. Teu caran ke nginjem na ieu mah. Bener. Wayahna we abdi teh teu aya deui pan nuju usaha saminggu lah insyaallah. Saminggu deui. Ari nginjem mah. Punten, anya. Anu hese. Kumaha? Geus tahan ku aing kudu dibikeun. Apa sih itu? Naon itu diceng. Tahan ku aing kudu dibikeun. Lain. Abi mangan semut. Nganter tai kai tadi ngahegang. Apa sih itu? Apa sih coba sih? Dua yang sekarang. Tujuh bulan. Ampun, Pak. Apa sih itu? Apa sih? Anjing. Gua tak pensiun pokoknya teh galak ti leuwih. Galak ti urang kopok teh. Galak urang. Aing mah hese.